Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, ari ieu maqalah anu katujuh dina kitab Nasaihul Ibad. An Yahya bin Mu'adzin radhiyallahu anhu. Maqalah anu katujuh ieu eta katampi ti Sayyidina Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Saur Sayyidina Yahya, ma asa moal daekeun maksiat atawa tara mengerjakeun maksiat Allah ka Allah. Saha anu moal daekeun berbuat maksiat ka Allah teh karimun, jalma anu karim. Saha jalma anu karim teh ai hamidul fi'ali, tegesna jalma anu terpuji pirang-pirang pada melanan. Ciri jalma anu bakal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lain anu sorban nangambai nepi ka handap, lain anu gamis ngagaya pangmahalna, lain. Tapi jelema anu bakal mulia di hadapan Allah numutkeun Syekh Yahya nyaeta jalma anu selalu berusaha menghindari berbagai maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala, sieun ngalaksanakeun dosa teh. Berarti ketika lamun urang can mampu menghindari perbuatan maksiat, ulah ngimpi hayang hirup mulia di hadapan Allah, ulah mimpi hayang menang kemuliaan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajen teuing kitabna 7 lamari sugan mah, kajen teuing santrina nepi ka 1000 sugan mah, gamisna ge kuat tepi ka panganyarna, sorban panggedena, panglebarna, pangpanjangna. Tapi lamun masih kene berani melakukan maksiat, tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatak saur Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa ari jalma anu mulia teh nyaeta man yukrimu, jalma anu selalu ngamuliakeun nafsahu kana dirina eta siman, selalu menghiasi dirina, selalu ngamuliakeun dirina bittaqwa, dengan cara takwa. Bukan hanya sekedar sibuk nguruskeun dohirna hungkul, sebab ari nguruskeun dohir mah gampang nu kitu mah. Jelema biasa-biasa bae hayang disebut mulia, hayang disebut mama, hayang disebut kiai, hayang disebut ustad, babari teu kudu ngaji. Meuli gamis nu pang anyarna, pang alusna, meuli sorban pang hadena, sorban kasmiri. Terus meuli peci bodas, ameh ketempuh jiga haji. Beres dandan rapih, make gamis, make sorban, make peci putih, terus kelek kitab ngaliwat hareupeun jelema. Hajeun teuing teu bisa maca ge. Geus pasti eta dihormati, dianggap mulia ku jelema mah. Tapi belum tentu dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ulah ngurusan dohir, kudu dohir ge diurusan, asal niatna karena Allah baik. Ngan ngurusan dohir kudu dibarengi ku ngurusan hati. Jelema dandanana compang-camping belum tentu eta teh tawadu. Tapi sebaliknya jelema anu dandanana selalu necis, selalu keren, belum tentu sombong. Sebab saur Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, saha jalma anu memakai pakaian tina bulu, maksudna pakaian kasar, lusuh, gembel, karena tawadu ka Allah, maka eta si jalma bakal diberikan cahaya ku Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya kemuliaan di dalam hatina. Asal make baju compang-campingna, make baju biasa-biasana diniati tawadu lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, saha jalma anu memakai pakaian bulu,
pakai baju compang-camping karena takabur, sombong ke Allah Subhanahu wa taala, hayang disebut wali misalnya atau hayang disebut tawadu ku jelema misalnya, atau hayang disebut juhud misalnya ku jelema, maka eta si jalma bakal dibebaskeun ke jero neraka jahanam bersama jalma-jalma anu menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pakaian dohir tidak bisa dijadikan tolak ukur apakah si eta si jalma teh mulia apa enca. Tapi anu bisa dijadikan tolak ukur mulia dan tidaknya seseorang sejauh mana eta si jalma mampu menghiasi dirina dengan berbagai takwa sareng kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil ihtirasi sareng menghiasi dirina, ngamuliakeun dirina dengan cara menjaga ngaraksa anil ma'asi tina berbagai maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang geus sibuk ngurusan diri ku ngalobakeun takwa, ku ngalobakeun taat ka Allah terutama di tengah peuting jeung sibuk ngajauhkeun diri tina berbagai maksiat, ieu ciri bahwa urang bakal dimuliakeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, lamun urang selalu ngurusan dohir bae hungkul tanpa memperdulikan halal haram, tanpa memperdulikan hak-hak orang lain, sing hade bisi urang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dua sifat iyalah anu kudu ku urang dipertahankeun jeung kudu ku urang diusahakeun supaya urang mendapatkan kemuliaan di Allah dunia sareng akhirat. Hiji, paksakeun diri urang supaya daek ngalaksanakeun berbagai kataatan sareng paksakeun diri urang supaya ngajauhan kana berbagai maksiat ka Allah. Dua sifat ialah modal untuk mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Wala asar dunia sareng moal memilih kana kesenangan dunia. La qaddamaha sareng moal miheulakeun tentang urusan dunia. Wala faddalaha sareng moal daekeun ngunggulkeun urusan dunia alal akhirati manderikeun kana urusan akhirat. Saha hakimun jalma anu ngabogaan sifat bijaksana. Nyaritakeun pasal ieu teh paling hese di zaman ayeuna mah. Naon sebabna? Sangat jarang jelema anu teu memilih kana dunia. Sangat jarang jelema anu tidak mengedepankan urusan dunia. Sangat jarang jelema anu menganggap remeh tentang urusan dunia. Boro-boro nu ngadengekeun anu nyaritana ge sarua bae. Itu pan hese. Ieu teh ciri bahwa urang teh hirup di dunia ieu teh geus teu bijaksana ka diri urang sorangan. Urang mah anu diheulakeun teh selalu urusan dunia. Arek puasa nu dipikiran urusan beteung dunia deui bae. Mikiran jang buka puasa kudu jeung nu ngeunah, mikiran sahur kudu jeung makanan anu nikmat, anu lezat, nepi ka bengkak pengeluaran rumah tangga ge selama Ramadan teh. Sebab urang mah buka puasa hayang jeung nu enak-enak, nya kitu deui sahur hayang jeung nu nikmat-nikmat, jauh sebenarnya. Padahal hakikatna puasa teh sebenarnya urang teh keur dilatih ninggalkeun dunia. Keur dilatih ninggalkeun kenikmatan dunia, lain malah enak-enakan. Biasana malah mun di hari-hari biasa ya tahar jeung japuh bae oge jeung coel sambal jeung daun hui nikmat bae. Tapi nah ari keur bulan puasa sok jadi beuli-beulieun. Hayang jeung nungguun we dahar teh. Nginum bagi minum. Biasana cai herang, cai teh ge cukup. Henteu bulan Ramadan mah kudu jeung
siro kudu ujung anu geus tayang nyebutkeun produksi kayak pajarkeun promosi deh. Pokona bahaya jeung nikmat-nikmat teh. Semakin deket ka lebaran komo, urang mah semakin sibuk ngurusan dunia. Beuh, dipikirkeun dahar pakaian dan lain sebagainya, dunia melulu. Padahal saur Syekh Hasan Al-Basri, demi Allah, kaulah benar-benar masih menjumpai para sahabat anu di rumahna tidak pernah melipat pakaian, dalam arti tebogaheun pakaian sejen anu dipake ngan eta-etana. Urang mah baju aralus keneh dina lamari, tapi lebaran can kabeli baju resah wat teu bisa sare. Kasalaki camedut can dipameulikeun baju, salaki ge sarua camerut daun mere pameulikeun baju. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu para sahabat hidupna sederhana, bahkan dicarioskeun dina manaqib. Saur Syekh Hasan Al-Basri, para sahabat mah jarang nitah masak makan makanan teh jarang nitah masak. Naon sebab? Apan eueuh anu diolahkeun lagi naon atuh? Ari urang mah kompor teh kaop tiis. Karake ieu ngolahkeun sayur. Ngolahkeun deui ini, ngolahkeun deui itu, ngolahkeun deui ieu. Olah melulu, masak melulu. Masya Allah. Tapi kehidupan para sahabat mah, beliau dididik langsung ku Kanjeng Nabi, hidupna sederhana. Jarang ganti pakaian oge, jarang nitah masak ka istrina oge, da eueuh nu kudu dipasakeun. Senang amat ya jadi istri sahabat jarang masak. Itulah para sahabat anu hidupna selalu mementingkan akhirat daripada dunia. Beda jeung urang. Urang mah selalu mementingkan dunia daripada akhirat. Bahkan masih keneh saur Syekh Al-Basri, ku nganggap sepele na para sahabat kana urusan dunia, kana harta dan lain sebagainya. Nempo harta teh ibarat nempo debu tina suku hargaan. Matakan sebagian sahabat mah lamun kebenaran menang warisan, menang harta warisan anu loba, lain bunga. Tapi kumaha sikap sahabat ketika mendapatkan warisan di orang tua anu banyak? Manggil saudara-saudara anu lain, terus nyarita ke saudara-saudara anu lain, wahai saudaraku, wahai sahabatku, aranjeun pan uningan bahwa kaulah teh ieu mendapatkan warisan ti orang tua kaulah halal, ieu mah halal. Warisan ieu mah dibagi lagi sesuai dengan haknya masing-masing. Terus ayeuna bahkan anu embung bae ka bagi warisan. Jika keueuk bae ku sorangan eta warisan. Kudu aya hak batur oge. Tapi sahabat mah ketika menang warisan teh kumaha coba? Wahai saudaraku, ieu kaula menang warisan nu sakieu lobana, kaula mambung menang warisan sakieu lobana. Naon sebabna make embung? Sieun ieu harta teh ngarusak hate kaula. Sieun ieu harta teh ngarusak amal kaula. Gara-gara kaula loba harta, sibuk kagulung harta, nepi ka poho kana ibadah, embung. Gara-gara loba harta kaula rusak hate kaula, jadi sombong, takabur dan lain sebagainya. Maka heug bae tah cokot bae ku anjeun, kabeh warisan kaula tah menang ti kolot. Cik kaula mah teu butuh kana ieu warisan. Masya Allah. Beda pan jeung zaman ayeuna mah. Lamun kebagian loba ngehep-hep cicing. Tapi lamun kebagian saeutik warisanna ngamuk nu aya. Terito aing menang warisan saeutik. Semakin jauh urang beuki dieu teh jeung kana sifat bijaksana. Musibun fi af'ali. Jelema anu bijaksana mah selalu bener, selalu tepat, sesuai antara ucapan sareng perbuatanan. Wahwa ari jalma anu hakim, jalma anu bijaksana, nyaeta mayyamna'u nafsah, anu selalu mencegah dirina min mukhalafati aqlihi salimi, dina nyulayaan akalna anu sehat.
pan kadang-kadang sok kitu jelema ketika geus terobsesi ku masalah dunia, geus mengejar terus-terusan masalah dunia, maka kehidupanana bakal bertolak belakang jeung akal sehatna. Segala cara pasti bakal digunakan. Nu penting aing menang harta, nu penting aing menang jabatan dan lain sebagainya. Padahal akal sehat nama disetujuan karena akhlak. Ngan kusabab geus terobsesi hayang menang jabatan, hayang menang harta dan lain sebagainya, nepi karela manehna melabrak akal sehatna sorangan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sareng kemudah-mudahan urang sing termasuk jalma-jalma anu bersikap bijaksana dalam menjalani kehidupan ieu demi kepentingan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.